Satu acan diteraskeun nonton videona. Tong like, comment, Share jeung subscribe channel YouTube Rahmat Anu Sunaria. Baritoel Baritoel loncengna supados abdi sadaya semangat teuing ngadengna video-video saterasna. Nah. Mantap. Aduh, tari rezeki alah, bisa udah bicara lah, tapi ketanda rezeki ini ngaranna hujan malah. Allahumma syaiban nafi'an. Aduh, batur-batur kan dari jadi gue teh. Pak Haji Apep, Pak Iwan, udah tuh, sekarang udah di jalan dah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Pak Haji. Aduh, beda Pak Haji wih di Arab. Alhamdulillah. Aduh, gimana? Rezeki di alam dikucurkeun kan? Alhamdulillah itu waktu namanya. Ya, sanajan aku abdi ka dieu teh rada kaleueur kan? Hati-hati di jalan. Lain kan? Kumaha? Di tenan kahirupan ayeuna kan? Nah, pas nunggu gawe make jeung di Citenan segala. Oh, da itu di tenan urang teh kumaha? Kumaha gitu? Pak Haji kumaha Pak Haji? Ekonomi urang lebih baru 2020 teh ngarahu kan Eta bahasa kuat sigara pigrung gitu. penting kan eta Aduh, ayeuna geuningan aduh penyakit kan penyakit naon? berviral akan apa tuh Backshare, aduh lain bengser anu tina geus santea geuningan putus negeri seberang naon? kali ka sakola kieu mah cenah geuning dan ilmu teh kudu nepi ka negeri Cina ayeuna sok aya kang Lah kumaha? negeri Cina teh keur aya ka musibahan Musibah kunaon? oh siapa aduh siapa aya HP di ome Oh, dah HP di ome oge ai pae HP-na deh. Keseueur. kan aya teh penyakit virus naon cenah Virus naon koronel? corona kan Oi corona mah nu dina irung maneh. Bari oh eta siapa coba itu kelas setan corona. apa kan mudah-mudahan Bae urang mah cing ditebihkeun we kalau. eta mudah-mudahan cing ditebikeun ya kan Iya. sareha cing digampingkeun dina ngarah rezeki Amin. ada akan Amin. Sebab naon ieu Pak Haji Apep? ya Allah geus netelakeun sareng Kangjeng Nabi wirehing urang teh upami barang tuak teh kedah nu halal sareng nu thayyib baik nu bergiji. eta akan terus bisa Ulah barang tuang tina hal-hal anu memang teu sehat teu steril. eta bisa akan Contohna teh misalkan naon tah nuang misalna teh teh ucing. ya ulah ulah eta nah Lah, iya teh abdi teh ngabawa barudak nya tadi ngumpul sawa eta Pak Iwan tah eta jeung bude saude nya Cuma telepon heula nya kan sok atuh. Kada aya kuotaan eueuh. aya apa assalamualaikum dek Ya. Halo. Assalamualaikum. waalaikumsalam di mana eta Iya, dia eta di mana posisi eta? aduh Coba teh jawab keneh. Tah mah. alhamdulillah jadi akal Aduh, alhamdulillah akal aku dia nya teh kieu orot teh rada ieu ngabatin. dek cari kan Tinggal teh bicara ribut ya naon. ai si akal teh ieu aya pami silaturahmi Betul, urang teh ngopi. Minta eta ieu. paksa asahan manyakeun silaturahmi eta teh umurna ditambah tuh rizkina oke dijebarkeun eta pisan akan cai ai rizal ka mana aduh ai selesai Aduh. Damang Pak Iwan, aduh ngalingi saya. Alhamdulillah. iya urang teh ai sekolah teh haneutan Nya di luar geuningan Aduh. Ngetan mah kari anu teh suruh ngadudukan. nyata urang teh beri ngahaneutan sambil urang berkreasi supaya baca kolom benernya ngan punten ieu kasadayana teu disuguhan margi pun bojo menuju ke Arab. aduh dia akan tega akan kamu ngonan ieu pas kudu tamu teh kudu ditata jeung dijamu aya akan ai ieu kalamanya ngopi anggur cenah Hampura we. Anggur kamari ge
pas bere meser teh nya tatos F cenah. Jangan lupa bisa siapa untuk di kanan gua. Tapi dia makan ketika langsung hujan dia. Nya. Kalau sate celak deui. Air hujan. Mana Pak Haji? Ulang teh daripada ngobrol mana sekarang, ngidul teh pugu. Iya, kurang tatarucingan. Tatarucingan. Ya, ada yang ada pertanyaan, jawab ke dirinya, kumaha teh begitu. Sok. Amun-amun kumaha dihadiahkan. Insya Allah si Akang kumaha hadiah itu kopi hangat. Sok lah hadiah nama. Kumaha jawab. Ya. Siap. Aina kau beduk, aina sebar warna. Tes si Akang heula sok. Sawarna. Warna lain kan. Udah. Nyari bedug mah karena kita kain jeung kulit. Itu geplek. Ini Salah lain Ridwan. apa bedug mah di mana-mana ku kain mainnya. Ukai. Nanyakeun warna. Nah, makanya nanyakeun warna. Iya, warna jauh-jauh. Nah, kalau beduk teh tahu. Halo lah. Nah, kalau beduk teh saya aya 3 warna. Nah, makanya tilu warna. Lain warna lain wae 3 warna. Banyaran nak beduk di jero. Bener. Bener Pak Haji jero kan. Nyaan balad Rocky Gerung teh. Itu. Iya. Itu. Ada bedug menang ku budak. Menang, rek usaha rek polos ke budak yang nakal bedug menang. Dijawab siapa? Udah. Wah, ini Pak, cepot. Jangan jawab bukan cepot ya. Bukan lah. Menang, nakal bedug rek polos ke budak menang. Oke, menang mah menang. Nakal beduk. Menang betul dah. Suku budak. Tepu budak. Nakal beduk. Tahu gak? Tahu dong. Asal. Nakal beduk menang suku budak. Apa jawabannya? Ya tahu bang. Orang nambah papana. Nama kita teman. Tanya budak ada dipakai pada kau beduk. Nyahoan. Pinter. Kalau tadi mah cinta menang rek polos budak oke. Bisa. Pengen dua. Kopi teh aku manehna. Udah. Di beak di mana? Ya, makan kopi na eueun. Deh. Bawa kasana kopi je aya mah diuing nya. Bisa. Jingsok deh. Salah kira lain. Bah. Ieu mah nya tah ieu. Ngabedakeun cacing, bulu jeung buntutna kumaha tah? Cara ngabedakeun. Nah, bedakeun bulu buntut jeung bulu cacing. Nah, buntut jeung bulu cacing. Nya dia songan duit, yang keke kapangi menyampaikan buluna. Salah. Bawa tahu. Dah sama remeh. Ayo remeh. Lamun diuangkeun eta hulunan. Lamun dikaluarkeun berarti teh buntutna. Yo, cacing kebetulan remeh. Kapan zaman ayeuna mah cacing milenial. Cacing milenial sama cacing main gadget. Bawa tahu deh, kedua. Kita lah ya, kadang jawab dulu. Tenang. Cacing mana bedakeun bulu ya. Bulu jeung buntut. Bulu buntut. Ketua mah, ketua doa minimal. Apa lagi deh? Kumaha? Jadi kitu kumaha? Digerek. Kunci itu kan digerek. Resel Pas surat digerek. Tahu dah. Halo, Kak. Halo. Nah, iya. Halo, kamu. Halo, Kak. Sekarang ngebedakeun bulu cacing jeung buntut cacing. Ketek. Tah, lamun ka kiri anu ngapain yang kiri? Tah, eta hubungan. Apan kiri mah ke bibir. Nah, bibir dina di mana? Dina hulu kan. Dina wujud. Itu barang dina ketek itu. Sama lah itu ujian mendingan. Yang tinggal ya cacing itu. Hiji deui geus dimape. Nah, so. Hewan naon nu pangeutik na kadinya?
Hewan naon pagletik na sadunya. Unur-unur. Nah, biasa naon. Lain akang ulur-ulur naon ayang di panggil nanti ulur-ulur. Hewan. Kutu. Lain. Enggak, itu apa? Naon Pakarna itu kan itu. Ngomong pakarna dia ngomong pakarna. cacing. Cacing sakit cacing tahu tinggal dunia cacing. Lain. Lain gimana? Lain. Nah, silakan atuh kita. Ya paling oge ketome. Ketome. Lain. Apa mah hewan ya kan? Hewan. Pokoknya macam beda mah cacing. Cacing itu betul. Cacing. Pokoknya cacing. Apa naon? Hah? Cek apa naon? Ya eta hewan nu pakeutna salahunya teh cacing-cacingan. Itu. Aduh gusti. Ya. Ai cacing mah cacingan. Apa itu? Jadi cacing teh gede, mun cacing cacingan panjang. Lain panjang, ieu lamun jelema cacingan sok gede leutik. Kata kiri. Heeh, kamu cacing-cacingan kok yo. Aja ini kan di korok. Benarnya orangnya. Cacing mah seperti ikan, cacing bongkok. Ayo. Cacing-cacingan. Mereka lain cacing-cacingan mah kudu mah bakteri cacingan. Mun bakteri mah karti. Kamu bakteri cacingan na jero beuteung bakteri cacingan cacing. Dek, aya keneh? Aduh. Iya mah. Aya yang gede ya, rek-rek nih. Mana apa ini? Sok lah. Gede banyak cuma. Nya. Letik hidung bahaya. Letik hidung bahaya. Virus. Virus virus oke tapi dah nama hidung virus lah. Saya sih mah apa ya? Hidung bahaya. Hidung Bahaya. Bisa paham apa jawab dia dia. Hidung bahaya musuh. Betul hidung berbahaya. Kali kita atur bobo sampai di mana? Letik hidung bahaya. Halo, kuman asa kecil, kuman mah sama jeung bakteri deui ya sama Tahu saya. naon kakang Kak. Lalu kakang, Kalau ye halo. Kireum nongkrong dina bom. Kireum kan itu bom bahaya. Jadi lagu aduh. nah di dieu Iya. biasa maju ke berang setelah ieu mau nggak ditega ketancingan mah ketancingan ketancingan terus Bisa buah naon lain ti angkawan buah naon nu aya di dina ti Buah nyangsang. Iya mah apa? Buah mana itu? Buah naon itu yang kawat. Oke, mau katalu buah Apa? Mau katalu ah. buah naon anu nyangsang dina ti kawat. Yang kawat Kita yang kawat ya kawat. Apa? Buah oli. Buah anu nyangsang yang kawat. Baik jawab ya baik. Salah bener yang naon tak dibeto. Kopi saja. Aduh betul karena kopi di luar betul lah. Buah ya kopi jawabnya kopi nu yang kayak itu kan aku kopi buahnya kita di buah dengan sangat yang kawat buah aja buah aja benar apa belum yang kawat yang pakai tadi lah buah aja saya itu sekarang ini Di mana tuh di sekolahnya? Detilu salah Detilu Detilu dari dulu dong
Lah. Kayak Siti bala-bala dua. Nah itu mana hiji bala-bala dua. Cireng opat. Ngakuna siapa di? Darmaji. Waduh. Iya mah. Ya kan, ya kan. Ayo nama kami teh. Tadi biasa video wewer. Letik bodas 16-an. Langsung numpak roket dah. Aduh. Pinter.